Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Masya Allah. Lain ulama ecek-ecek sebab meureun malaikat jamual pati-pati resepeun jeung mangmentakeun hampura lamun teu ngambe kan kaambe ku malaikat teh ieu jelema teh aya ilmuan coba seungit apa henteu ceulina nu katuhu basa gitu kenca mah bau bentek cule amban malaikat teh terhadap ulama teh leuwih seukeut aya anu seungit nyahilir naek ka langit di langit teh wayas alu ba'duhum libadin sawarehna malaikat nanya ka sawarehna di man haza saha ieu teh tepikeun ka ngahiliwir di langit ngambe kana kaseungitan ieu jelema. Masyaallah. Malaikat nanya lantaran teu kenal teu nyaho pagaweanana man haza saha ieu nu seungit dijawab ku sawareh malaikat anu apaleun haza pen pajarek pen di kunyana mah padahal mah ieu mah lain pendi ngaranna ieu mah nya geus ngadengikeun bae ka aing teh lain di ku hayang jasa beureung kaambe ku malaikat kan tu malaikat mal bisa kacolongan malah meneleungana mah bau goni cek nya bau kredit ongko mana pae gugulingan abu nawas ditanya deui ku sawarehna malaikat man fa'alad ma fa'alad naon pagaweanna ieu jelema dijawab ku malaikat nu nyaho hakadha wa hakadha wa hakadha bagaweanna teh meunang hudang nya nama asal hudang bae haju gegeurahan bae ngala wudu teu pernah putus wudu coba pendi nu ieu malah mah mengsretan tadi bejana mah boro-boro boga wudu sanggeusna boga wudu terus teu eureun-eureun nya nama maca Quran maca sholawat di samping maca Quran maca sholawat nya nama teu eureun-eureun dakwah ngajakan ka Allah tanpa pamri di mana bae jeung iraha bae saha bae diajakan la khaufun alaihim wala hum yahzanun nu mantag hakada wa hakada wa hakada ipeting nageh lain lalagaannya masuk tingali salat dage berjamaah urang mah aya berjamaah jeung bupati buka bersama ayang deket kita dihitungannya sabara urang cenah nu ilu berjamaah jeung buka bersama ayo coba hitungan anu 300 nu 600 nu sabaraha karah deui tuh 1 juta nyaho benerna berarti osok ngomong doang nya nama bagian 100.000 oh iwan kabere tage ditongton ku malaikat diajak kunya hoyu gura urang tingali malaikat becan nyaho teh diajak ku nu geus nyaho ditingali tuh geura urang tongton peuting na tuh deleutuh
timimiti maghrib berjamaah ngajinya najeng santri kemudiannya na ngariung nagembung berkatnya nama ayah mah dibawa baik ya setelah ayah mah tungku atuh nganti lok berawitan iya berawitan malaikat ke bawah tinggal terus datang ke petingnya nasare terus perpasar aja pamajikan nama tebenang di dulu ulah di dulu tuh pakai gituan ulah dulu ulah antep paling gak 20 menit ya bisa 1 jam esok dah gak usah ada insani wala KWC tu menang di dulu malaikat tara milu KWC nungguan itu di luar waya sosonoan jeung pamajikan sebab ari malaikat mah kapan eueuh syahwat nu mantaknya nama teneule di luar ketika orang toal-toal kagado pamajikan malaikat bae indit si toal-toal cai gede-gede teh lah sakedeg embung aing mah teh hayang geus gigit tah tidinya langsung hudang tengah peting jam 1 jam 2 mandi tuh dele cek malaikat jah tuluy datang ke subuh terus bener baik ieu jelema pagawean hakaza wa hakaza sengit di alam malakut di langit teh sengit lain lalagaan lantaran kaam ibadah teh ku para malaikat mah lantaran di jero atena aya ma'rifatullah sengit masyaallah iyalah anu al ulama warasatul anbiya iyalah nu nek dicaritakeun sirrul asrar ulama nu di jero hatana aya sirrun min asrarillah ilmu ma'rifat ti Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabb memantak malaikat resepen jeung para malauk-lauk mangmentakeun hampura lantaran lain sakadar ilmu sailmu-ilmuna ilmu fikih mah ambalaya ilmu tauhid mah ambalaya tapi ilmu rasa nu hese ketika jelema geus dibere rasa ku Gusti Allah bakal beda karasa deket na Allah karasa neuleuna Allah karasa denge na Allah nu mantak umang omong nama endek kumaha bae lamun urang nyaritakeun sasiti jenar manunggaling kaula Gusti artina makhluk jeung Gusti teh manunggal padahal Gusti mah kapan maha qadim pan ai urang mah makhluk maha hadis atuh pajiin antara qadim jeung hadis mah tapi ku perasaan timbul bahasa manunggaling kaula Gusti eta mah urayan bahasa lamun Siti Jenar kos kitu baheula Ki Halaj kos kitu sarua bae Husein ngaranna mah dibunuh sarua bae sarua jeung Siti Jenar urang lamun nyaritakeun para wali songo sebenarnya mah sarua ngabogaan perasaan manunggal ngan teu dikedalkeun ndek ku batu manunggal atuh ja Allah teh asa aya di jero dada Allah teh asa aya di jero hate nu mantak dibimbing ku Allah ndek dibimbing lamun rasa dibimbing Allah na eueuh deuk kumaha lamun Allah asa aya bae di jero hate berarti hate kapan makan masa Allah aya jero hate ai Allah aya di jero hate mah atuh berarti Allah teh ngancik di jero hate atuh lamun ngancik berarti aya tempat manunggal hese ngomongkeunana tamaja perasaan urang teh anu mantak Allahu Akbar teh
maka usolli fardhu zuhri usolli fardhu asri Allah sejak kaula salat duhur 4 rakaat lantaran jauh jeung Allah bebe jadi jero hate ka Gusti Allah cek Gusti Allah aing nyaho ai sia ku belon teuing pugus sia bisa nangtung enang aing pugus sia bisa ngomong enang aing pugus sia bisa kicep enang aing kunaon sia di jero hate bebe jatuh aing geus leuwih nyaho sia nangtung di makene ge ngalarudu jeung sakieu mandek zahar atuh kunaon sia bebeja kulantaran asa jauh jeung Allah kitu deui bae usolli fardhu zuhri teka tapi kan tuh bisa orang langsung ngageser atau tuh bisa gitu wae jadi pagada gitu ku guru ya cengnya salat guru mukorana urang mah mukorana na mukorana uruf ya bae guru mukorana hakiki hese mama hese ya yang penting aya bae Allahu Akbar teh artina mah Allah nu Maha Agung tapi di jero hate barengkeun Allah sejak kaula salat zuhur 4 rakaat makmuman bar di sejero Allahu Akbar di mana bae eusian gue eta atuh terus bae ku ari ge kitu bae cek Allah ku bodoh-bodoh teuing sia aing anu nita salat aing anu ngagerakeun aju sia bebejak aing geus nyaho jasa eta percis cek Imam Ghazali mah jelema neuk dahar hajunya na nyokot piring waktu nyokot piring teh kunyana diomongkeun seja abdi nyokot piring neuk dahar neuk nginum haju nyokot gelas seja abdi neuk nginum nyokot gelas neuk nginum kunaon ari neuk nginum nyokot gelas tilok make seja kunaon ari neuk dahar nyokot piring tilok make seja kunaon urang deuk ke pabajikan tilok make seja langsung ceklak bae Allahumma jannibni syaitan apal jasa doa eta lancar kunaon deuk dahar nyokot piring teu make seja deuk nginum nyokot gelas teu make seja di meja aya lauk dicokot ku urang teu make seja ai salat Allahu Akbar di jero make seja bodoh iya gaji nek naik ya nek naik sebab ieu mah al ulama warasatul anbiya bil ilmu marifat lamun urang ku ari mah asa bareng jeung Allah hartina asa bareng teh perasaan urang teh jeung Allah isin bakalna ka Gusti Allah sebab urang teh didengekeun ku Gusti Allah sebab urang dikanyahokeun ku Gusti Allah sebab urang teh ditinggalikeun ku Gusti Allah ana ditinggalikeun didengekeun dikanyahokeun bari ningalina Allah mah ieu qadim urang can aya geus kadeuleu ku Gusti Allah da ciptaanana urang can aya geus kadenge ku Gusti Allah da ciptaanana urang can aya geus kanyahoan ku Gusti Allah da ciptaanana bahkan waktu urang di jero beuteung geus ditulis 4 perkara umurna pagaweanana sugihna jeung susahna bahagia jeung cilakana geus aya atuh Allah geus leuwih nyaho teu kudu make seja-seja atuh siai kos kitu jadi geus kanyakeun ku Allah wari malamun aya jelema jam 12 sabada azan Allahu Akbar berangkat ke masjid teu kudu Gusti Allah tanyakeun coba babaturan urang itu si Jaed mawa samping deuk ka masjid deuk naon salat zuhur asar 3:30 itu si asar Jaed deuk ka mana asar maghrib itu Jaed deuk ka mana maghrib batur ge nyahoan kunaon lari urang begitu salat bangun teu nyaho bahwa urang deuk salat zuhur ieu cek Imam Ghazali bodona ka hulu-hulu cak urang ka hulu-hulu ge cak urang rawak kidang mah bodona ka ulu-ulu dikurangan ku jarahan bodona ka ulu-ulu cabe arejo di akanan bae atuh panas ka beung-beung ulu sia beureut ya nama dahar ge madang dia geus madang jeung sadia ka dieu ewesnya teh dibawa gila kadang-kadang orang gila ewesnya kunaon teh dibawa ka dieu
Udah kira gitu aja. Untuk gula jembungnya bakal itu kayak garetek kayak ngadengena. Ilu dibuat di awal lurah teh jero acan. Allah karim, lain bohongnya bener teman. Nah, orang sebagai pelaku, benar ya? Ilmu orang datang kadinya, makom orang datang kadinya, can jauh orang jeung Allah. Ilmu orang teh jauh kene jeung Allah, sehingga orang ketika deuk salat ada rese, sehingga orang deuk salat zuhur batur nyahoan eta deuk salat zuhur kunaon urang teh jadi bodoh. Kumaha tuh cek Imam Ghazali atuh geus cara urang deuk cokot piring deuk dahar cokot piring eta teh kan jadi eta aya niatan jero mun teh niatan mun moal jadi eta muktaronan teh praktek eta cokot gelas berarti deuk nginum ye ai niatna di mana nu penting niat mah ulah salah jeung ulah lalagaan ulah kieu aing mandek nyokot piring na mandek nyokot piring tapi padahal mah lain dek dahar ieu mah abah pajar ku batur dek dahar doang lalagaan atuh lain dek dahar tah mah aing mah nyokot gelas bae padahal mah terek nginum ngan abah ku batur pajar dek nginum padahal mah moal nginum atuh nyokot gelas lalagaan atuh takbir ge kitu bae asal ulah niat lalagaan we aing mah dek lalagaan ni mah takbir bae nu mantak aing takbir bae kanyahoan di sisi katuh aing aya pimitohaeun itu berarti lain takbir teh takbiran cirina cek Imam Ghazali geus salatna berani henteu nyana ieu ngalaksanakeun pembatalan salat ketika nyana bener salatna moal beranian ngalaksanakan pembatalan ketika nyana teu bener beranian ai lalagaan mangke ge nyana ge lalagaan deui di jero salatna ge atuh duku mah atuh geus Allahu Akbar Allah nu agung eta niatna di jero percis urang deuk dahar nyokot piring eta teh muktaronan mibali waduh cenah teh kaharti moal kaharti ieu mah keur nyaritakeun moal kaharti naon sababna sebab urang mah ngan sakadar ngagugulung takrib riyad fatul muin dina kita beriad takrib fatul muin fatul wahabik namangan sakadar sakitu atuh lamun urang terus-terusan ngajina eta bae atuh kitu bae kajen kumaha ge geser hese nu mantak butuh penuntun disebutna guru mursyid dituntun digeser-geser ku guru teh sia teh pandek ngadatangkeun ilmu yakin mun kamari kakarak datang ka ilmu yakin supaya naik kana ainul yakin supaya naik kana hakul yakin ketika orang naik kana ainul yakin orang dibere nyai-nyaian ilmu marifat ketika orang datang ka hakul yakin orang dibere ilmu mukasyafah geserkeun saya tik-tak yakinkeun Allah aya lamun Allah aya sing isin berangkat Allah nyahoeun tanda nyahoeuna al-muharrik Allah nu ngagerakeun urang berarti Allah aya kacaritakeun Allah ayana ulah waka jauh teh engke ge karasa ku sorangan eta mah nu kos kitu mah teu bisa diuraykeun sakalina diuraykeun cara Siti Jenar manunggal kaula lamun urang nguraykeun para wali lamun nguraykeun kabeh bakal kos kitu hampir kos kitu sebab naon perasaan aya nu kumaha atuh jahar rese perasaan aya nu mantak la khaufun alaihim walahum yahzanun teh atuh aya di dirina sebab naon atuh aya Allahan teh duku atuh Allah ngancik tah lamun urang nyaritakeun ngancik atuh berarti Allah teh itu nempati urang ieu kan manunggal deui bae balik deui mantak lalaunan ngajina sebab eta mah urayan perasaan udah menceritakeun urayan perasaan tuh hese kecuali jelema anu datang kadinya mandak layaripul wali ilal wali di mana bae bakal kanyawan ku wali deui saon sebab akur perasaanana mandak wali mambungeun berjamaah jeung nu sambarangan lantaran di dirina aya mutiaraan nu mantak abi barojak mah delok berjamaah sebab di jero atena aya mutiara terpendam nu kuari mah leungit mutiarana
ternyata orang lain berjamaah bae salat henteu. Aduh boro-boro berjamaah salat henteu lain henteu. Terus bae dibimbing lalaunan carana sakumaha cek dina hikam. Lamun urang butuh kolong ulah sejak nyieun kolong wari mah urang nyieun bale bae nu rapi mimiti nyieun tihang opat kemudian nyieun jalur-jalurna asup-asupkeun gadinya terus luhurna teuneunan bale geus anggeus kolong bakal aya. Ulah niat nyieun kolong nyieun bale bae engke ge kolong aya. Urang teh ulah hayang maripat kuari mah urang laksanakeun bae cara-cara maripat bakal aya. Sok geura mentak lamun urang ngahayal hayang maripat hayang jadi wali moal jadi wali sebab eta nafsu. Kuari atuh kuari mah cara jadi wali bae kumaha? Cara maripat bae kumaha? Carana kumaha? Hiji zikir, dua tafakur, tilu merokobah, opat khidmah. Urang bangun kuari zikirna modal kumaha kudu digurukeun heula. Sabaraha macana sapoena mun peuting sabaraha. Ulah nyaritakeun jadi wali jeung maripat zikirna bae gurukeun heula nu rapi. Baca manteu salat sabaraha di luar salat sabaraha penting ketika urang dek zikir kumaha carana. Nomor kadua tapakur. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Sok tapakuran ku maneh khalqi. Geus aya nu ngitung 4 rupa duit tapakuran teh nu ngitung 6 rupa tapakur teh tergantung kumaha nu nguraikeunana. Geus aya jelas-jelasan tapakur teh ieu tapakur dina taat tapakur dina maksiat dan lain-lain sebagainya. Sok ulah wae nyaritakeun ulah hayang maripat tapakurna bae heula nu rapi. Naek ka ditu muraqabah. Hatina muraqabah teh ngintip. Di mana-mana aya sim bakal naon mandi kurang ngintip eta muraqabah. Hasilna bakal kadeuleu. Kumaha gede. Muraqabah teh ahadiyatun wa ma'iyatun. Muraqabah ahadiyah sifat ahad Allah urang muraqabahan, sifat ma'iyah Allah urang muraqabahan. Terus datang ke 20. Terus khidmat ngaladen ka guru dina ilmu thariqah mah teu meunang teu nurut ka guru boro-boro keur bener keur salah nage kudu nurut bae ketika teu nurut ka guru bakal moal menang faed. Ulah aya di jero hate guru kadua hiji bae guru teh hiji titik. Kok bisa kos gitu bae encan maripat bah hiji bae ngedek nuntun orang lantaran lamun aya dua engke nya pingplan berarti moal boga ilmu yakin hiji tuturkeun bae terus kajian kumaha ge kamanda kumaha bae perintah naon bae khidmat terus ngahidmat ngaladen ulah waka nyaritakeun maripat ulah hayang maripat ulah hayang kitu jadi wali asal eta dibangun maripat aya mulai mata kudu make guru. Nah geus jadilah ulama moal bisa ngalaksanakeun eta lamun teu bersyariat nu mantak syariat teh heula rapihan 15 tahun masantren ngagugulung syariat bae datang ka kitab Riyad leugit deui beak digegelan goyan Fathul Muin geus teu kabaca loba takriran sisina gedean keneh tulisan urang jeung tulisan kitab. Oh Fathul Muin eta baca syariat. Nah ketika orang nyulusup ka jero dibangun ku urang sesuai jeung aturanana sarua dari jeung nyieun bale ulah waka nyaritakeun kolong urang nyieun bale bae balena letik kolong letik balena sedang kolong sedang balena gede atuh kolongna ge gede maripat ge gitu sok geura urang bangun guari masak mulai zikirna urang gurukeun heula cara narik napasna kumaha peureum naon maksudna
gideg nganak sudah eta gideg silana kudu kumaha babacaan kudu kumaha salat sabaraha peuting sabaraha memeh salat memeh zikirna kudu kumaha heula di tengah ngabangun terus ka ditu tafakur terus muraqabah terus khidmat engke ge aya sorangan nyai-nyayan gejarat ujah kaget bakalna urang dibere ku Gusti Allah kok aya perasaan model kos kieu sih anu batur tundur urang mah henteu aneh engke bakal nanti aya hiji perasaan anu hese nyaritakeunana roh asa dek kaluar bae coplok jadi ya oh iya mulai nyumput besi kanyawan ku batur dek jadi wali mati lok ngaroko bae oh kos gitulah iyalah al ulama warasatul anbiya bil ilmi wa yuhibbuhum alusama lamun geus aya maripatan di jero hatena dipake karesep ku seluruh para malaikat lantaran sengit jeung dipangmentakeun ampura ku seluruh lauk lantaran tilok nganiaya ila yaumil qiyamah wa qala Allah wallahu a'lam bis أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان ربيعا أشترط أن ترضعه على صحيح لن لمن أنا يا طفل iku kang den sosoni ustoyutta maka den syaratkeun apa yen tah nyosoni yana kiha hadinah ku ing tifli ala sahihi munggu kau sahih in kamulat maka lamun sampurnana kisatun Obawadon kang kurang tuliakot atau wadon tolak apaman kuhatun wadon kang den tikah Obanat maka ngurus iyana kisoh Wain gobatil umuwim tanah sebagai jiddati lan lamun gaib Zobombok awim tanah apa atawa narima kacegah ya maka utawi kang ngurus ikut tetap kadua ini ala sahih ngatase mungguh atawa ala sahih mungguh kau sahih hadza kulluhu fi ghairi mumayyizin utawi ikila iki mazkur sakabeh hadza ikut tetep ing dalem liyane wong kang pinter wal mumayyizu ini taraka abawa ulan utawi bocah kang pinter iku lamun narima pisah sapa-sapa biang rorone yang mumayyiz kana makana yang mumayyiz indaman yakhtara ikut tetap ing dalam sanding wong kang milih yang mumayyiz minhuma saking karone abawa pain kana biadihi majnunun au kufrun maka lamun ana ikut tetap ing dalam salah suwijine karone abawa apa edan o kufrun atawa kufura warikun atawa gaula o fiskun atawa fasik o nakahat atawa nikah o fiskun atawa fasik o nakahat atawa nikah ya wadonnya mar'ah falhaqulil akhor maka utawi kaul hak ikut tetap kadue kang wawene maka utawi kaul hak ikut tetap kadue kang wawene para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah alhamdulillahirabbil alamin kalayan kersaning Gusti alhamdulillah
dina minggu akhir Syawal ieu urang bisa kumpul deui di Majelis Ta'lim Al-Istiqlaliyah ieu dina motif niat anu sami yakni thalabul ilmi. Sabada urang libur panjang sabulan ditambah sabulan deui jadi 2 bulan urang libur aya anu geus kakejet bae hayang ngaji kosunya teh kadeuleuna teh kitu aya anu bebeja bae kiai kula moal ngaji minggu ieu mah lantaran ngabesan aya keneh bae sakitu geus panjangna ge eta libur itu kumaha sia bae teh kudu bebeja teh mokos kitu ngizin-ngizin awak tuluy di sajeroning 2 bulan teh ternyata tetangga urang bahkan aya nu bapa urang nu ma urang nu anak urang nu babaturan urang maot nu urang ge tinggal nungguan waktu doang urang doakeun bapa urang nu geus ti heula di heulaan urang emak urang nu geus ti heula di heulaan urang tu keneh anak urang dulur-dulur urang tatangga-tatangga urang kawauh-kawauh urang ahli-ahli majelis nu di dieu nu ninggalkeun urang ti heula salila 2 bulan kamari khususna umumna ti samemeh-samemehna urang doakeun mudah-mudahan ditetepkeun iman Islamna dihampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana ditempatkeun dina ridho jeung rahmat Allah dibere naimul qabri ku Gusti Allah bi barokati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulang nuluikeun materi pangaosan urang nu ayeuna keur nyaritakeun masalah hadonah. Masalah hadonah teh hartina pengurusan budak, pengurusan jelema nu henteu istiqlal dina ngurusan dirina hifzu malayastaqillu ngaraksa ngajaga ngurus ka jelema nu henteu mandiri dina kahirupanana imma budak keneh wa imma ilang akal lantaran tetep status manusia jadi kudu diurus. Khusus bab hadonah mah pengurusan dina urusan-urusan keluarga tetapi ngarembet geninganan mun geus eueuh nu ngurusan mah indung eueuh bapa kolot eueuh emak kolot eueuh mamang eueuh ua ge eueuh geus eueuh gabeh teh nu ngurusan ka mana atuh da eta pan jelema nya dipikeun otomatis kudu dibikeun pengurusanana ka sahibul wilayah ialah pemerintah. Hendak nyeun pemerintahanana nu bener nu bisa ngurusan rakyat nu bisa ngurusan rangda-rangda terutama nu ngora lurah tama urusanan kemenang aya rangda-herang asal aya jahe perebut lurah jeung lurah
hampir ditembak lurah nu hiji ku lurah nu hiji deui ngan untung lurah mah babaturanana jeung babinsa jeung binamas jadi kerjasama jeung polisi ge siap cek cenah aing nge-backing sia lurah asal aing bere hiji jadi kerjasama wae tungtungna mah tah eta kosit aman lurah aman ngamankeun nu kolot polisi ge aman jadi berengan di geus sarua bae jadi arah aman kabeh eta lah tipe negara nu bok-brok tipe negara anu sakit tipe negara anu kritis diimpus di ICU ieu negara urang modal kos kitu mun ditanya kapinteranana pinter lurah teh luar biasa lantaran dokter Andes camat pinter tunggal leuwihan ti lurahnya nama ai bupati pan sakolana gede Walanda baheula teh ai gubernur atuh komo gubernur teh mah pan pimentrieun ai menteri geus teu kudu dicaritakeun menteri malanglang buana unggal negara presiden moal dipilih presiden mun teu pinter atuh negara acak-acakan kunaon eta tanyakeun deui ka presiden jeung ka lurah kunaon negara acak-acakan dipimpin kuno pinter berarti pinter tengah jamin karena bener pinter tengah jamin karena beres lamun teu bener pinter tengah jamin karena ecreg lamun teu bener nu jelas negara orang dipimpin ku jelema palinter tapi teu bener iyalah negara orang keur gering keur diimpus negara orang teh waduh ngapan modar mau bahas-bahas semuka sagedeng deui asana ieu tuh nya atuh kieu bae cenah kiai gua mah urang neangan pemimpin nu bodoh de nu pinter ge sakieu ku nu bodoh atuh kudu nu kumaha atuh nu bener pokona mah saha atuh nu bener teh atuh kiai nu bener ya deui ai lain kiai saha atuh kiaina nu pas jadi presiden ya deui jangan Gus Dur nah aja Gus Dur geus eueuh deui kuari bangsa Indonesia nu paling terkaduhungeun ngalengserkeun Gus Dur lantaran ternyata setelah dibaca rencana Gus Dur luar biasa moal timbul 100 tahun ka hareup 100 tahun deui model Gus Dur nu aya mah kuari aya ge Gus Pur kos kitu bentukna bangsa miing kabeh teman Darto bae kadinya si gepeng nu ngaheureyan negara bae nu sekarang itu Masya Allah urang sebagai bangsa Indonesia khususnya urang di Tangerang umumna Serang Banten umumna pisan Pulau Jawa nai rindu jasa urang teh kepemimpinan nu piawai pemimpin anu jujur pemimpin nu bener pemimpin anu bisa ngurusan rangda-rangda tenang cenah ngurusan rangda teh kudu konfirmasi ka kiai teh aya di kantong aing insyaallah ieu tapi kajid aing teh urusan jadi kageja aya tulisanana di akhirat mah urang ulah miru puyeng ulah miru pusing urusan diri urang baik perbaiki perbuatan urang rapihan diri urang jujurkeun diri urang ulah waka mikiran negara urang mah kuari mah ieu ngurusan imah tangga bae nu kolot jeung nu ngora bae rapihan mantep geus sakitu ulah waka mikiran negara heula mikiran imah tangga urang bae nu kolot supaya ulah ngaco bae supaya marah teh bisa nundukeun nu kolot ge enggeus teh raja koang-koang teh mah geus pokona ai nyandung hayang ai ribut unggal poe teu beres teh mah kos kitu mun hayang atuh bebejat ai aya elmuna ge geus cenah kieu ge can nyandung itu mah lain naon sieun doang sebenarnya aduh Masya Allah Masya Allah
Sabira awewe itu bapari sebenarnya mah nyandung mah asal urang tas gilir bae memeh asup marah. Ya kitu potul. Nu kolot mah jadi marah. Kapiheulaan ban ku urang marah. Memeh urang nyaritakeun pengurusan negara nu bakal diatur di jero kitab fikih. Aya siasah Syafi'iyah, aya siasah Malikiyah, aya siasah Hanabilah, aya siasah berbagai imam-imam diatur sedemikian rupa. Nemantak salah na lurah, salah na camat, bupati, kudu sok ngaji mah kanyahoan jasa. Takur jeung aturan Al-Qur'anul Karim teu ngomong ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon ge geus diatur teu akur bae geus. Cenapan ayam mui di jerona teh podol sero mui geus bisa dipercaya lah bensin atuh haram meuli manya mui lobalah pokona mah geus atuh kudu dikumahakeun ku urang lain kudu dijejeleh kudu diperbaiki lantaran mui na dulur urang babaturan urang kadang guru urang nagarana nagara urang babarengan atuh ngan asal muina daek ditoel ngan menyana mah ditoelna kudu mangke cek nu di luar naon tah atuh sia teh ngajina di luar sanu nitah teu nyaho naon eta pokona rahasia eta mah kanu di jero ngabejaan we kanu di luar bejaan we ka mui emang bener kudu make ieu mui marah tampiling atuh mui bohongan sia gitu marah gelut jeung aing mainnya hasil ngaji gelut. Ayo rapi, yuk kurang rapihan RT besi salah atau tegor, RK besi salah tegor, lurah besi salah tegor. Cenah aja salah kabeh lurah mah turunkeun atuh jasian nu naekeun. Baheulana pan dibere duit jadi kuari itu bisa nurunkeun. Tah eta nu beratna kos. Duh, Masya Allah sekali deui jadi memeh urang nyaritakeun pengurusan negara urang nyaritakeun pengurusan tentang keluarga dina masalah hadona syarat anu ngurusna aya 8 nomor kahiji nu ngurusan budak teh adalah huriyah pangkat merdeka. Mantak kamari geus dicaritakeun ku Ki Musonib wala hadanata lirokikin teu meunang ngurusan jelema nu status daroki kaula budak amat boro-boro ngurusan batur cacakan ngurusan dirina ge aya di bawah naungan sayyidna hiji. Nomor kedua kudu nu boga akal nu mentak la hadanata li majnunin nu edan teu meunang jadi pengurus rumah tangga syaratna kudu boga akal nu mentak nu edan nu boga status kurang akal teu meunang ngurusan budak. Nomor katiluna kudu amanah nu mentak la hadanata li fasikin jelema fasik teu meunang uras-urus kudu nu amanah kudu nu terpercaya lebab anu fasik moal bisa ngurusan batur cacakan ngurusan sorangan get can ecreug. Nomor kaopat kudu nu beragama Islam nu mantak la hadanata li kafirin teu meunang ngurusan kitu jelema kafir ngurusan jelema muslim syaratna kudu beragama Islam. Nomor kalimana syarat dina pengurusan eta adalah kitu antah lual hadina min zaujin ajnabiyyin lamun papisah salaki jeung pamajikan bisa ngurus ka anak sotes syaratna encan nikah deui kanu sejen mun indungna geus nikah deui kanu sejen teu meunang ngurusan anak lantaran indungna boro-boro ngurusan anak
ngurusan salaki nage eta can puguh bener sebab salaki anyar tama kudu diurusan kudu dipandian luhur handap kudu diusapan geus teu kaburu ngurusan anak nomor kagenepna nu ngurusna teh ieu adalah kudu nu bisa nyusuan ka budak nah ieu nu ku urang kuari dek dicaritakeun wa in kana radian lamun aya anu diurusna eta budak leutik anu nyusuan nu nyusu budak anu diurusna masih keneh nyusu keneh atuh usturito antur diahu isyaratkeun kudu nyusuan atuh si indungna kanu jadi anak kan kuari lamun nyaritakeun nyusuan teh geus teu kalaku di lembur asi teh geus teu pati kalaku di pakotaan aya di palemburan ngasi nu mentak di kota mah atuh teu kalaku nyusuan teh lantaran geus stabil perekonomianna aya di lembur mah encan stabil di lembur ge embungeun indungna nyusuan anak mun stabil mah lantaran can stabil perekonomian anak tetep jadi kapaksa lain dedeh jeung nyaah kanu jadi anak malah mah anak di mana indung di mana di kota mah dibikeun ka bisister kadang-kadang kapanggihna ge saminggu sakali gitulah di dunia karir mah tapi di palemburan mah masih kene berjalan indung nyusuan anak sanajan lain dedeh sawareh mah lain nyaah sawareh mah ekonomina we can kabeli cai susu can kabeli susu sapi jadi disusuan kunyana gitu mantep lamun ditanya kunaon si ibu teh daek nyusuan anak mesti lambeng gitu nanti padahal mah eta urusan gede jeung leutik mah watek tah kos kitu aya nu henteu nyusuan ge lambeng mah lambeng bae anu nyusuan bae itu peungkeur bapeungkeur bae sarua bae tama urusan dirina lamun tadina lobang ngadahar gaji teh lambeng lamun tadina lobang ngadahar bangsa nu teuas-teuas lah salak peungkeur teh kos sia mah sareuri heran aing mah kos kitu bae ge lamun aya budak diurusan ku indung nata syarat nomor kadalapan mun budakna masih kene nyusu indungna kudu nyusuan kanu jadi anak lamun geus teu daekeun nyusuan indungna teu daekeun nyusuan padahal masih kene nyusu nah ieu kudu dioper teu meunang di urusan ku indungna samajan nyana indungna mudah mah embung nyusuan atuh kan terbengkalai budak teh jangan deui saha anu sok nyusuan jadi berarti dikulikeun nyusuanana cara di Arab kulikeun ta eta teh kos kitu teh supaya rapi aturan imah tangga teh supaya benar-benar budak teh ngarasa diurus kudu jadi indung supaya bener-bener budak teh ngarasa aya dina naungan indung tah eta mun budak masih keneh nyusu maka indungna disyaratkeun kudu daek nyusuan kudu nyusuan teh syarat nomor katujuhna alayakuna bi maradun daimun ulaya dai ngurusan teh gering mun diurus ku indungna ulah gering kabeneran indungna teh barang tas pepegatan jeung salakina padahal ieu indungna butuh ngurusan anak ai prak indungna setruk boro-boro ngurusan anaknya ngangkat leungeun ge teu bisa setruk eta teh teu bisa diurus ku indungna oper kan jadi bapana katujuh nomor kadalapan alayakuna a'ma ulah aya nu ngurusan budak buta bisa raragagan ka sumur kabehan
buta indungna ternyata atau ku bapana diurus bapana ge buta budak teh leutik keneh can nyahueun jalan teh lamun buta teu bisa ngurusan anak nu masih keneh leutik keneh masyaallah masyaallah lain dalapan bahkan jumlah nate aya kitu 12 nomor ke 10 aya kuna rasidan kudu pinter deui endeu kumaha terurus budak lamun ieu indung nu ngurus teu pinter artina pinter teh dina urusan imah tangga ulah obrot dina masalah ngaluarkeun danana ulah sapeh tepugut tegaru indung nate sok resepeun jasa meuli petasan tah ulah dititah ngurusan budak tah kos kitu tah lantaran moal bisa ka urus budak atuh jada meuli majong malulu bisa tah sapeh teh ngaran atawa diurusan ku bapana teu meunang manggih anu bahenol asal aya urang Karawang urang Subang we aduh anu beureum biwirna atuh duit lain ka anak kadinya mal beres teh ngurusan sapeh teh nu kitu ngaranna teu meunang ngurusan budak teh nomor ke-11 alayakuna mugbilan ulah aya nu ngurusan teh jelema anu sok pohoan jasa poho malulu poho asal diteuneun budak dihareup ka jero imah ai tadi anak aing di mana nya beurang asal diteuneun poho Masya Allah tetep menang nukos gitu nomor ke-12 na nu ngurusanana ulah budak leutik lantaran ieu mah urusan wilayah urusan pengurusan mah kudu anu dewasa geus kudu anu pinter dina urusan imah tanggana jeung kudu anu pinter kudu ulah budak leutik kudu nu dewasa ta eta lah cara pengurusan anak lamun diurus nuturkeun aturan-aturan agama rapi ujianana budak ge ngeunah diurusan magrib memeh magrib dipandian ku indungna embungeun dada dipaksa disadangdanan budak terus magrib terus diajak sholat heula tungguan atawa diasuh heula beres sholat wiridan dipagahan alif bata eta pinter tanu kos kitu ngaranna indung ngurus budak teh ieu mah atuh memeh maghrib boro-boro mandian budak nyanana gen teu mandi ngejebleh beges kaburuna naon dur maghrib boro-boro mandi nyana di hareupeun TV aju anak dage atupan milu cileuh singgerendo teu mandi terus boro-boro salat mandi ge henteu ta eta ngurusan budak model kitu moal beres sedengkeun di lembur teh hampir karitu di Lampung mah kitu teh aju tepak wari ka Bitung gitu deh itu moal beres tak ngurus budak teh mantap geus gedena tuh heula pemandangan di televisi gede saeutik memeh sakola SD geus main HP caram budak ulah main HP ulah abah ge geus korban HP ieu sebenarnya emak ge korban HP sebenarnya kunaon memang emak ge ieu bobogohan deui gara-gara HP pepegatan jeung abah sia teh ieu gara-gara SMS-an mah ieu korban HP nah, eta kuduna emak bisa ngadidik anu jadi budak oh pes insyaallah nya teh jadi lamun budakna ieu nyusuan nyusu keneh susuan ku indukna oh Pain kamulas nakisatun nawatul ikotsman kuatun hadonat awewe anu henteu memenuhi persyaratan nu kitu ngaranna eta awewe nakisoh syarat pengurusan teh tadi teh kudu anu Islam agamana kemudian kuari indungna kafiroh berarti statusna nakisoh
kuari kumaha lamun kakurangan tersebut jadi sampurna. Andai kata indung anu kafir nu teu meunang urusan budak teh kuari asup Islam, tak indung nu asup Islam teh kuari mah jadi sampurna. Nu tadina kafir kuari jadi muslimah, tah eta mah jadi kembali meunang urusan. Atawa syaratna teh tadi kudu ulah nu pasek awewe pasikoh teu meunang urusan anak, tak kuari maka sampurna anana terjadi terhadap awewe anu pasikoh, yakni kuari awewe tobat tina pasekna, ta eta kuari meunang urusan lantaran kuari mah geus teu pasek. Atawa tadina awewe teh dan dibawa ke grogol, barang diimpus di grogol di opnam saminggu, balik teh seserian deui normal deui kuari mah kanu tadina teu meunang urusan anak, kuari barang dibawa ke grogol cager berarti sampurna bisa ngurusan deui. Atawa tadina awewe teh rokikoh yakni kaula yakni amat teu meunang urusan anak, teu meunang urusan boro-boro ngurusan anak, dirina ge aya di bawah naungan sayidna, kuari nyana diperdekakeun ku sayidna, jadi statusna huruf merdeka sampurna, berarti setelah kuari jadi awe sempurna meunang nyana ngurusan anak. Awewe pepegatan jeung salakina sedengkeun boga anak leutik keneh, ta eta teh diurusna teh ieu adalah ku salah sahijina. Mun nyusuan atuh mun nyusu keneh kabeneran indungna nyusu aya cai susuan ku indungna salila encan nikah, barang indungna nikah deui teu meunang urusan budak lantaran moal kaurus eta budak, sebab kuari boga urusan nu leuwih gede urusanna tibatan budak. Leuwih gede teh urusanna tibatan budak. Dah jadi ngurusan salaki, tah ayeuna mah awewe anu tadi kawin deui teh teu meunang ngurusan anak, meunang 2 bulan ditolak deui ku salaki nu anyar. Jadi berarti kuari mah geus ditolak, statusnya sampurna kuari bisa ngurusan budak deui. Tuh. Nya. Tah cek ajengan musanipain kan main kamulat mun sampurna awewe anu aya kekurangan nu tadina teu meunang urusan budak aw tulikot atawa geus ditolak deui awe anu tadina ditikah usalaki anu anyar kuari ditolak eta habonat meunang urusan deui. Fa in gobatil wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Salamah radhiyallahu anha riwayatkeun isun saking Ummi Salamah gandiler bendu safallahu anha saking Ummi Salamah annaha insatuhuni Ummi Salamah kanat iku ana ya Ummi Salamah talbasu iku nganggo ya Ummi Salamah awdahan ing pirang-pirang perhiasan min zahabin kang tetos saking emas. Pagwalat maka ngucap ya Ummi Salamah ya Rasulullah, Kanjeng Rasulullah akan zunwa anda tah iku simpenan utawi ya awdah. Bola ngucap ya Kanjeng Rasulullah, idza adaiti zakatahu falaysa bikanzin. Tatkala kani sira wadon ing zakat Allah maka warana ya Allah ikut tetap kalawan simpenan. Rawahu Abu Dawud wis ngariwayatkeun hadis sapa Imam Abu Dawud wa Daruqutni lan Imam Daruqutni wa sahahahu Hakim lan wis ngariwayatkeun hadis sapa Hakim Imam Hakim. Al-ma'na al-ijmali utai kilaiki kumana kang bangsa ijmal abah syari ngawanangkeun sapa syari linisai kada pirang-pirang wadan atahalliya bi zahabi wal fiddah ing gawe papas kalawan emas lan perak. Kama warada fil hadis kaya barang kang tumekaya main dalam hadis annahu satuhune Kanjeng Nabi alaihi salam akhadha
iku nganggo iku ngalep ya Kangjeng Nabi hari haram ing sutra waja'alahu bi yaminihi maka nadakan ya Kangjeng Nabi uing harir ing dalam tengene Kangjeng Nabi wajahaban lan ing mas waja'alahu bi shimali maka nadakan ya Kangjeng Nabi uing lahab ing dalam kiwa Kangjeng Nabi. Satu ketika Kangjeng Nabi nyekel sutra ku Kangjeng Nabi kabdi belah katuhukeun kemudian nyekel emas ku Kangjeng Nabi di kabelah kencakeun sumagala kali-kali ngucap ya Kangjeng Nabi ila badinna hadza ini haramun ala dzukuri ummati satuhna iki harir lan zahab iku kang haram ing atase pirang-pirang melanang umat ingsun diluntur iku kang halal inasi kada pirang-pirang wadana ummati kuarima paronjang-ronjang hayang make harir maju jadi kebanggaan eta batik harir batik sutra anu dipake ku paharto jeung keluarga eta teh hijina 150 juta hijina 150 juta santri datang ke Pak mal boga 100 khusus di Pekalongan. Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Tanu kuari dipakai ku SBA. Itu lain bantrak-bantrak ini. Dipakai ku para menteri teh, itu teh harganya 50 juta kalur. Itu baju, pantas dipakai. Mahal ge lantaran eta lamun dipakai salat khusyuk jasa. Khusyuk. Lamun dipakai salat teh khusyuk. Jadi mulai ti takbir teh inget ka korupsi bae. Ieu urang lamun nyaritakeun pakaian pohara. Batur mah urang mah kuari make pakaian, make tamer. 2 juta, 1,5 juta sapang hebat. Asapang hebat batu mah batik 160 juta, 170 juta, 50 juta. Dan nu make bangsa 20 juta teh embungeun. Masya Allah. Tekan lain lalagaan eta. Komo raja tuh. Cacak-cacak urang bege, urang lamun nuturkeun hawa nafsu mah teu kitu bae terus sayang mahebatan. Ya Allah ya Rabbi mantak lamun teu nasauk moal bareres kabeh. Kana nasauk balain kitu. Ketika orang dek make baju awak Aisyah ieu make baju bagus, mahal. Seimbang teh sia jeung darajat sia. Tasawuf kitu kan. Bari ngaca Pilek di harapan kaca. Pantes ente potongan aing make jas. Buk panjang, kumis panjang. Aju make jas. Aju cincin gelede. Mikirnya nage jaing mah lain kos jelema ya. Ya Allah, awak yes ya make baju bagus, make batik. PNS lain, menteri lain, bupati lain, RTG lain. Ajo kusia dipakainya mahal ya batik. Aku henteu si jeung derajat sia
lamun teh masih menang ridho Allah pantes meren mon make baju nu bagus sebab sia teh geus min jumlah ti ahli surga tapi lamun sia teh dipikari ridho ku Allah teu boga darajat munggu Allah atuh sia yang ngamumule awak ku pohara-pohara teuing padahal beuleumeun kan gitu tah eta saupa kitu dibulak-dibalik waduh telayak atau makan nu bagus gantungkeun makan nu jore urang nu jore lah ake awak ai siapan ngorakene kan make nu jore teh kan ku batur teu pantes leuwih-leuwih kan sia hayang kawin deui sia teh kapan diperhatikeun ku para jahe-jahe ieu sia kumaha lamun aya haji terseukeun ka sia nu bener atuh siapa ngorakene buka baju gantung ke make deui nu bagus awak sia make nu bagus we tolol amat nanaonan sia teh hayang dimulyakeun ku makhluk kan berarti hayang dihebatkeun ku makhluk hayang kapandang ku makhluk ayah yang dipandang ku makhluk mangke di akhirat ku Gusti Allah kapan sia kita neangan nu ku sia hayang kalem baheula cak Allah sia hayang dia make baju hayang kalem ku sia anu teangan sia anu sia teh hayang katangen ku batur teangan batur anu ku sia dimaksud hayang nuleukeun sia cak Allah teangan ku ari hayo balik ku teangan ku sia ih sieun atuh gantungkeun make deui nu jore awak siapa ngorakene asana kebal-kebal sataranjang ibu dake dibulak dibalik ku urang salengkah-salengkahna supaya aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala ketika urang dek salat tanya awak urang awak ari sia keur naon ieu nangtung di mana di masjid nanaonan mana nangtung di dieu dek salat kita ku saha ieu salat kita ku Allah ari Allah naneulekeun lain neulekeun deui Allah maha qadim deuleuna ge qadim aju ieu sia hayang di alemna ku saha ku Allah ai hayang di alam ku Allah emang kudu make batik nu bagus nyaonya balik Allah mah nitage nutupan aurat nu rapi pakaian teh pinuh ku adab cek sara daun hartina urang salat ungkug-ungkugan ai ujung-ujungna Allah teu narima kana salat urang naon hartina urang ibadah ari ujung-ujungna urang ibadah urang teu ditarima ku Allah rugi ka bina-bina balik deui bolak-balik tasawuf mah kos kitu ngaranna ngaji diri make nu bagus takur jeung martabat jeung darajat urang munggu Allah make nu jore urang asa ngorakene ujung-ujungna kos abi broza kos gitu disebut jelema jajin disebut jin jelema berarti nya nama bainal jin wal jelema momonon aduh Gusti Allah aduh sok supaya jadi jelema beneran orang indallah hayang galem ku manusia mah moal kebal hayang katangan ku jelema moal kebal urang bakal ninggalkeun nu kurang hayang ka alam si eta hayang alam urang bakal ditinggalkeun ani gadi itu sutra cekal tendang belah katuhuk emas cekal tendang belah kencak cekang yang nabi inna hadza ini haramun ala dzukuri ummati illun li inasiha ye sutra jeung emas haram kalalaki umat kaula halal ka para kaum hawa masya Allah Muqtada hadza lan utawi peterapane ikil hadis iku ana zakat la tajibu
satu zakat ku wajib zakat ala nisai iya tasatu yang bilang wadan tuhulihina hingga lempat nisa wadihilan kalawan la tajibu wala jumhur mujazaba jumhur wa ayyiduhulan watan hu ing adamu wujudiz zakat apa ketawi salat wajriyanul amal lan lumakune amal biadami ahli zakat minhuna kalawan orang-orang dan alam zakat saking nisa aladzalika ing atas mangkono huli ugora bani palan mutasabang nama benepa wujud zakat huli kalawan ngajib zakat dalam babas wa manahu wa ta'amana wujud zakat iku ida balagot nisaban tatkala tumeka ya huli ing nisab hamlan lil mutlaq ala al muqayyad kena dan mahmulkan kena dan tanggungkan dan mamukan gaduh mutlak ala al muqayyad wa khiyan bi hadis tahdid lan kena ngarep kalawan bilang-bilang hadis tahdid wal wa'id tahdid memedeni wal wa'id lan ngancam walam tasbut indal istilah hadis tahdid wal wa'id walam tasbut indal juhur lan ada tetap dalam mengujumhur suatu hadis wa'id atau suatu yang bilang hadis wa'id at-tahlil ladhi wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim segala puji datang kepada Allah Rabbil alamin ala kulli hal ana sakaba tingkah Allahi ja'ala darajati anu ngajadikeun Allah kana sakaba pangkat ibwan lil abidina jajagaan haraksaan kajelema nu ibadah kabeh wal qurbati lil arifin jeung sebagai kurbat dumadehes lil arifina ka para arifin kabeh pangkat-pangkat jelema beda-beda aya asin aya taqiyin aya abidin aya arifin luhurna nabiyyin mursalin jadi hiji-hijina jelema beda-beda darajatna mendak beda karesep beda kahayang karesepna aya nu salat bae aya nu maca Quran bae aya nu maca sholawat bae jadi karesep dalam rangka meraih ridha Allah pangkat indallah ieu adalah beda-beda jadi kanyahokeun kudu hina masing-masing nu nyaho aya anu secara umum bae aya anu ditata ibadah ka Allah sakumaha penataan darajat dunia ini mimiti pendidikan sekolah SD SMP SMA daftar jadi PNS dana udah nyogok nate sebarat gara bara tuh ayo nu 30 nu 50 macem-macem nekana neraka mah dibelaan tuh pendidikan naik ayo mara polisi abri miti daftar terima pendidikan tek waringis jadi tamtama yang ningkatkan itu darajatna pendidikan deui bayang ke manehanana meraih kapten terus kebelah itu terus jadi gitu abri jadi jenderal kolonel dan sebagainya eta teh menang nata nah pangkat menurut Allah ge sarua ditata ku urang aya anu masantren
masantrenaga campur bari sekolah sekedar jang mengenal Allah di bibir doa moal datang ka hate moal tuh bangsa pendidikan yayasan santen mujirun eta mah kos kitu mangan di bibir doa naik salap santen ngaji amil jurumiyah biasanya datang ke 15 tahun mah macat ria takrim menang curat-coret bisa mayang mengenal Allah rada kabelajero rada kabelajero mun wahama mun teu kena hama mun teu kena hama mun kena hama kena hilut atuh sarua bae aya anu geus beres masantren ditata melalui pendidikan khusus untuk meninggalkan ilmu tidak ditinggalkan satungtung make ilmu baik ibadah mual mantep ditinggalkan ilmu supaya orang boga rasa orang mun make ilmu baik atau di syariat baik ilmu hukum ditinggalkan eta kun urang mah berapa eta kos itu berapa lo nuntun itu berapa dek make adab ditata ibadah teh jadi dek nunggalkeun Allah dina pagawean nunggalkeun Allah dina asma nunggalkeun Allah dina sifat engke bakal kaharti tunggalna Allah dina zat tinggalkeun ilmu lamun make ilmu bae mah urang eta teh cara budak leutik wajad kidam bako mughalafatan lil hawadisi dong dreng ilmu eta ilmu eta dik ninggalkeun ilmu eta pindah kana rasa eta ditinggalkeun da ku urang nyaritakeun wujudna ilmu didalilan ku urang ayana wujud make dalil nakli make dalil kiasi hujah burhan eta mah ilmu ngaranna ditinggalkeun make kos kitu bae mah teh ibadah TK teh mah kos kitu. Nah, ikan dik ninggalkeun eta kan kudu aya guru. Nah, ieu kitab ieu teh ya dik mengarah kana ninggalkeun ilmu. Mantak kita tadi al ulama warasatul anbiya bil ilmi wa yuhibbuhum alus sama wa yastaghfirulahumul hitan. Ieu teh supaya bener-bener ditata heula ilmuna. Kena jadi ulama abeh sieun. Sebab jelema sieun ka seuneu lumpat tina seuneu jelema lamun sieun kana maung lumpat tina maung jelema lamun sieun kana anjing lumpat tina anjing jelema lamun sieun ka Allah lumpat tina dunia sebab dunia teh cak Kangjeng Nabi zahirna halawah wa batinna non pait sumun qatil dunia teh zahirna halawah batina sumun qatil racun anu mematikan geus jauh ta urang ti Kangjeng Nabi geus jauh ta urang ti Kangjeng Nabi urang sieun ka sapi banteng galak lompat sieun ka maung lompat bari urang sieun ka Allah endahan bobogohan jeung dunia berarti kan ieu teh ninggalkeun dunia teh hese jasa teh mana mah urang wiridan salat di hayang dunia Menantak loba tahajud ge maksudna mah dunia. Urang mah nanaon ge dunia bae. Ieu nu mantak beralih ge ye ti pondok pesantren salaf ka pondok yayasan. Ieu teh maksudna dunia. Lumpat kaler kidul wetan kulon ge lah cak ahli mantek mah dunia. Sia. Kaden teh endek lumpat ka kaler ka kidul kaler teh lah ulah loba omong. Cablak-cablak amat sungut dunia. Sia. Loba omong. Ye cenah semua marah ini balik-balik sakari itu. Ipan aja kos kita ini gitu baik. Dunia kajauhan baik guys, kajauhan kajian buku mage.
dilompat ke mana dunia baik nah satungtung dunia berarti nyana teh nyamperkeun seuneu nyamperkeun neraka jelema lamun bobogohan jeung dunia neangan dunia berarti neangan neraka da cenah kiai ulah sok ngomong kitu jah kiai ge beuki ka dunia teh sia mah ka aing kitu bae sih gimana wal beres nyaho sene bakal ngahuru lompat nyaho dunia bakal dilakakeun teu rek lompat urang mah teu nyaho berarti lain ulama anu dedeketan jeung dunia nu warasatul anbiya mah sebab ulama anu warasatul anbiya mah anu indama yakhshallaha min ibadihil ulama nu sieun ku ari pinter jasa hadisna pinter jasa Quran jeung tafsirna tapi teu sieun ka Allah lain ulama terus gitu mah bajingan belon mah handapnya bajingan luhuran ti belon bajingan makan geus parah lain cakula cak Tuan Abdul Qadir ikir nerjemahkeun bahasa Tuan Abdul Qadir ai sakadar loba ilmu na bari teu sieun kana dunia mah tah lain ulama nu ka kitu mah bajingan anu sieun ka Allah ulama nu sieun ka Allah teh ulama nu anti dunia mantak teu layak ieu diaji ku urang teu layak ieu kitab ieu teu layak diaji ku bangsa jelema-jelema anu sok di partai teu layak cak dikudoli kumaha di NU sarua pod si masuk gajun di KNU bae teu sarua ieu wallahi mantak teu wajar ngaji kitab ieu teh teu wajar bangsa urang mah ieu dek dikodok kacerokan orang lamun ngodok mah aya bae anu ngageurul teu sama haji bae kan asal bab ngodok begitu dikodok begitu iya lain lalagaan ya orang nonton ya orang nonton ahli-ahli Allah maca kitab ieu orang nonton urang naon-naonan urang mah nyaritakeun ulama bae tadi pasti setiap ulama berarti jama tina alim teh manit tasofa bil ilmi aya ilmuwan kesibatan ku ilmu kuloba jadi ulama nah ieu teh ya loba kanyaho geus lamun loba kanyaho loba ka sieun urang urusan dahareun deh nyaho ieu teh aya racunan ulah nyaho ieu teh aya kitu pengawet teh naon ngaran-ngaranna formalin lain formalin mah pengawet naik tuh siapa teh apa gue eta kene berarti kurang ilmu teh sia karek digetak sakitu bae geus sieun tah ieu teh ya loba ilmu loba kanyaho naon sababna nu boga pabrik mie embungeun ngadarmi nu boga pabrik mie teu daekeun ngadarmi nu boga pabrik micin sasa embungeun ngadahar sasa lillahi taala beneran ieu mah tanyakeun nu boga pabrik sasa embungeun nyana mah dua taga dititahan ge mung nyana nu nyieun pabrik nyana nu embung nu boga pabrik mie embungeun ngadahar mie wajan kumaha ge sebab nyana nyaho ramuan-ramuan mie teh ya eta teh anu ngundang penyakit jadi lamun urang sering ngadahar mie eta teh penyakit diondang ulah kaget lamun kaya emah ulah kaget darah tinggi ulah kaget ginjal ulah kaget dan lain sebagainya mie teh lain lalagaan embungeun nu boga pabrik mie nah kulantaran nu boga pabrik mie mah nyahoeun eta teh kitu naon ngaranna ramuan-ramuanna nyana mah embung ku ilmuna lamun nyana daek berarti bunuh diri kulantaran ieu abi berojak mah teu nyahoeun terus teu nyaho teh kurang ilmu nyaho huntu bae murag tuh kan teu nyaho urang teu nyaho mah kitu anu boga pabrik rokok embungeun ngarokok embungeun nu mantak
karyawan ya karyawan nanya, Pak, nah, ini pabrik punya bapak, iya. Terus kenapa bapak nggak merokok? Nggak apa-apa, cek Janet ya. Nggak apa-apa. Nggak, saya mau tanya aja, bapak ini kenapa nggak merokok? Nggak apa-apa. Kan di situ saya udah kasih merek, cek Janet ya. Kasih merek, bahkan pakai non tengkorak segala. Ya pakai tengkorak. Takut kurang puas pakai tengkorak. Guys, badinya merekan, mengundang penyakit kanker dan lain sebagainya. Kemudian ayat tengkorakan. Itu. Nyana ditanya deh kok karyawan, Bapak kenapa? Oh, karena saya kan bisa baca. Lalu itu yang ngerokok yang diperbolehkan yang merokok siapa? Yang diperbolehkan merokok itu yang nggak bisa baca itu. Jadi yang nggak bisa baca pasti merokok. Yang bisa baca yang enggak aja kan itu. Dan mantap bangsa ngerokok itu bisa baca tak? Teka ilmuwan tak kuno ngarokok teh padahal mah geus dijelaskeun nu boga pabrik rokok ge teu daek ngarokok. Teka ilmuwan tak ku urang pajar lalagaan. Pajar lalagaan tuh teka ilmuwan. Asa teka ilmuwan. Tah eta urang nyaho teh asup hate. Ilmu teh asup hate. Okos urang nyaho ilmu tasawuf kan di bibir doang teh asup hate. Eta kos kitu teh. Eta kos kitu percis. Okos kulan neuleuh di Tanah Abang, keur ka Tanah Abang. Emang kieu osok kana ta ulah loba omong atuh sia. Ya inget jelema saha. Ka Tanah Abang. Pas liwat deket masjid teh deket masjid. Neuleuh tukang jam teh pernah gede belah kenca tah. Kula seserian sorangan. Kunaon? Sebab eta teh aya anu zikir. Jam teh jam illallah. 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 Aing inget lah ieu kos Haji Pendi cek kula ieu. Illallah itu maksud eta. Jam illallah gede bae gitu. Ku kula didelekeun bisa nya jelema nyeun kos kieu. Oh, berarti Haji Pendi teh illallah teh kos kieu ya. Berarti kos patung. Teu maksudeun. Berarti kan teu jadi naon eta kos illallah kan kos kitu doang. Jadi di remote doang. Nah, ieu ge urang di remote ku sara mal jadi wali. Mal jadi wali kajian kuku mage. Tapi teh ngarokok ya bagusna. Ya bagus ngarokok. Aya jelema tukang ngarokok nu ku bade dicaritakeun da. Batuk bae. Carekanan ku imah sabeula. Sia. Batuk bae ngarokok. Geus meunang di batuk bae ngarokok bae. Ieu teh aing sia-sia. Lain kitu aing mah karunya ka sia. Geus batuk bae ngarokok keneh bae. Atuh kajeun aing mah beuki jinganna. Atuh sia. Daunang ka dokter ge. Lain atuh ngarokok. Setelah cina ulah loba omong geus pes beparem lampu menang 2 poe nyana batuk bae pan deui mah anja poe nya batuk bae aya pamalingan dek maling kadinya dek maling barang dek maling kadenge batuk bae berarti kan hudang sial dek nya batuk bae jelema teh aing dek maling ka imah nyana diitip bae batuk bae pindah nyana ka imah nu teu batuk. Jadi kuari malingnya pindah. Tadi itu udah kayak imah eta jangan nusugina. Akhirnya pindah ke tetanggana teh nu nyarekanan wae. Oh, beak kabeh. Barang bebeja teh isuk-isuk, oh imah aing kapalingan, jak nyana teh keur main teu bogana naon, kapalingan. Eta sebenarnya mah ka imah aing deuk malingna mah. Jadi ngan kulantaran aing batuk bae teu jadi. Neangan nu sepi imah sia. Aing mulai kuari mah ngarokok lah jak nyana tuh. Sial jasa itu. Jadi aya faedah teh ngarokok. Tapi lamun teu batuk terjadi. Ieu keur carita ilmu. Makin loba kanyoho makin sieun. Ketika ieu aya anu mandak ye. Dokter loba nu mbeungeun ngadahar obat. Dokter banding diurut cek cenah. Ai ka pasien mah, ini jangan diurut. Hati-hati ya. Kalau diurut bengkak. Aingna nama teh daekeun, ngurut kukunya aja. Tuh di Haji Ining dokter diurut malulu. Di Haji Ining di Cipanas, oh dokter diurut malulu. Wah, luar biasa. Ka pasien mah, awas hati-hati, jangan diurut, harus pakai obat. Efeknya diurut ini. Gilirannya anak teh daekeun ngadahar obat. Tanya, kenapa dok gak mau makan obat? Saya tahu
ramuan obat ini, obat positifnya sekian, negatifnya sekian. Ramuannya ini. Positifnya sekian, tapi negatifnya sekian. Oh bahaya. Kalau ini sering-sering dimakan obat bahaya. Tidak ikut. Makin nyaho, nyana makin mungkin. Merengket baik. Tidak ikut nyana mah. Ngadahar obat. Makin nyaho, makin mung. Eta kan urusan awak. Nah iya kuari urusan gaib. Makin nyaho bahwa dunia nyelakakan, makin mundur. Makin nyaho makhluk bakal nyelakakan, makin mundur. Ulangan jaringan jeung makhluk. Makin nyaho nafsu teh bakal nyelakakan urang kudu perangan nafsu. Makin nyaho setan teh atuh mubin urang kudu musuhan setan. Tetapi urang teu pernah kan ka arah eta. Berarti kan lain ulama. Lamun ulama makin menjadi-jadi. Kerjaan jadi ulama mah kerjaan dimui teu sakitu barang dimui jadi kos kitu berarti kan lain ulama eta mah bajingan. Tuh, siapa dari aing bae kan dilaporkeun we geus we ku mui. Aju mui gergeteun we ka aing. Lain. Ieu cek banseh. Wah, cenah mana bajinganana? Dina kitabna mana? Teu sama sok ngelek-ngelek. Tuh kan? Ulama mah makin loba kanyaona makin sieun. Makin sieun. Sebabna hayang ka Allah. Nah, ini tadi diceritakan dia masyarakat ulama. Inilah madha ilmi fikum illa liyamurikum walam adha fikum li'ajibakum indalukul jannah faqad ghafartu lakum. Mantap cek dirina. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadaya puji tangguh Allah anu mangalanan sakabeh Allah alam ala kulli hal kana seluruh tingkah anu ngajadikeun darajat sebagai penjaga lil abidin, anu ngajadikeun urubat lil arifin wa kana qadil tamasa wallahu a'lam.